SIM dicegat tilang, ditanya SIM kalah ka unggut-unggutan. Kamana SIM tah motor taya suratan, arda SIM ditilang galagapan. Kalengkepan na kendaraan, surat-surat gancang gerak kumplitan. Sadia SIM nyakitu STNK, pajak jeung jasa harja. Ulah nyupiran lamun urang teu boga SIM, ulah nurutan kalakuan Ki Ardasim. Ulah nyupiran lamun urang teu boga SIM, ulah nurutan kalakuan Ki Ardasim. SIM dicegat tilang, ditanya SIM kalah ka unggut-unggutan. Kamana SIM tah motor taya suratan, arda SIM ditilang galagapan. Kalengkepan na kendaraan, surat-surat gancang gerak kumplitan. Sadia SIM nyakitu STNK, pajak jeung jasa harja. Ulah nyupiran lamun urang teu boga SIM, ulah nurutan kalakuan Ki Ardasim. Ulah nyupiran lamun urang teu boga SIM, ulah nurutan kalakuan Ki Ardasim. Ki Ardasim dicegat tilang, ditanya SIM kalah ka unggut-unggutan. Kamana SIM tah motor taya suratan, arda SIM ditilang galagapan. Kalengkepan na kendaraan, surat-surat gancang gerak kumplitan. Sadia SIM nyakitu STNK, pajak jeung jasa harja. Ulah nyupiran lamun urang teu boga SIM, ulah nurutan kalakuan Ki Ardasim. Ulah nyupiran lamun urang teu boga SIM, ulah nurutan kalakuan Ki Ardasim. Ulah nyupiran lamun urang teu boga SIM, ulah nurutan kalakuan Ki Ardasim. Ulah nyupiran lamun urang teu boga SIM, ulah nurutan kalakuan Ki Ardasim.